aya bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Berbagai urusan, berbagai sektor kunyana diurusan, perpolitikan rapi, tataanana, perekonomian rapi, jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata. Ieu bupati bego ieu. Bupati apa lagi urusan aing sama urusan PJ sama urusan PJKA kereta tuh PJKA mah urusan PU tah PU na bloon kabeh mun teu bisa bebeja ka aing atuh ku aing diurus pokona mah ieu ulah datang ka nungtek ieu tah nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati na nu bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pancena kieu haranges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing ajunya anak teu boga duit minta ka dokter ka aing pan mentanya teu nyahoeun pan ai tampiling bisa ku aing dia ye Assalamualaikum kurangnya ragag tuh di mana tuh di nu sambungan teh ge atuh pan bebeja ka dieu minta jang meuli eta jang ieu atuh pan bebeja ka dieu teu boga duit aja pedal dah rusak yo nganteng ngendong doang nih mah mantap kayak ngabejaan ge kos gitu teu percaya didatangkeun ku aing jelema tah ditengetkeun dicekal ieu saya orang mana orang anu ieu sia orang anu lain saurang kalamun itu teu percaya beusi bupati teu percaya tah rakyat sia tah bego lah tuh nyana ti loka jalan apa ka mana sih leuleumpangan ka Bandung bae tah naon sambungan rapihan rakyat leutik ye nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jarang ngaji ka dieu teh ngaguling dideuli ieu kiai bengkak saya mah ngaji-ngaji cenah ieu emang kenapa sakit ini emang kenapa jatuh di sambungan yang begitu aing ngaji gerget ka bupati na cial teh bupati ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU atuh pan urusannya anak kabehan ih tah rapihan besi ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui jauh keutamaan pejabat ieu nu sok urus politik ekonomi budaya dan berbagai keistimewaan nu lancar urang ngahormat ka nyana sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa teh Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae heran berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno niatan nu lurus tetap telaas ku digogoreng Bung Karno teh mantep bagus bae geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng geus PKI lah laras tetep bae unggul bae menang satan unggul kena Allah lawan ku sia Bung Karno moal pisah kajen ku kumaha lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan geus dicitak gorengkeun Bung Karno PKI keun dan lain sebagainya bagus bae Soeharto bagus kan jore bae heran tah tangkal Golkar tah goreng bae aduh Haji Pudol ya subol karena beres cak Pudol ente aing mah duitna doang akur doan yang Haji Pendi ras teu bareres Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal alhamdulillah waktu urang teu karasa ternyata urang geus aya di penghujung bulan Sya'ban aya anu mikiran bae deuk datang bulan Ramadan teh aya nu mikiran awak duh aing mah ya awak teu pati sehat hayang puasa di bulan Ramadan deres kene aya nu mikiran duh urut balanja tahun kamari ge can impas
datang deui Ramadan. Pamajikan geus ngagereuyeng bae hayang meuli kutang. Dua aya anu deuk datang Ramadan teh kabingungan. Hiji di PHK kontrakan can kabayar balik ka Lampung di Lampung ge keur paili ka Medan ke Palembang mending maling bae di dieu lah motor maling moal buat kitu bae macem-macem datang bulan Ramadan teh aya anu bunga. Alhamdulillah aing datang Ramadan teh senang. Kunaon emang? Kita subuh hudang-hudang jam 7:30 mantep. Tuh nu ngaganggu ngahaja we nya ngonci maneh. Pamajikan lagi geus bingung gateung mah eleh ieu mah. Ngelehkeun gateung. Aya nu geus kitu. Aya nu bunga bulan Ramadan teh senang aing ngendek datang Ramadan teh. Kunaon? Buka macem-macem. Geus teh, kopi, susu, rujak eta be nu kararasakeun. Ih bangunna nu karituna bae. Puasa teh. Sedangkan Kanjeng Nabi man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niran. Bahu lain lalagan. Jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka. Pohar aja. Antak tadi ge aya nu bunga deuk HS bae. Nu bunga lantaran buka macem-macem. Nu bingung urut tahun kamarican impas aya anu di PHK macem-macem tahun bener teh maka bae nu bener mah bunga kadatangan bulan Ramadan deuk disambut Ramadan teh moal eleh ku nyambut ka bogoh urang. Mun urang deuk kadatangan ka bogoh urang, deuk kadatangan bebene urang, sapoe eta mandi 17 kali. 17 kali. Gosok dage make batu bangkong. Ajur awak ujian. Tadek nyambut kadatangan ka bogoh teh kos kitu. Ulah aya kokotor setik-setik acan. Besi ka bogoh kecewaan. Pokona mah deuk kadatangan ka bogoh poe Sabtu ti subuh mandi deui di samping mandi deui ngaca di tukang hareup ngaca na ge teu cukup di hareup di tukang di kacaan sesengitan geus puguh bangsa nu sok babauan mah ieu mah geus macem-macem sesengitan malik hangru deui loba ting sesengitan edek jambut ka bogoh teh pohara nu aya mah komo disuguh-suguhkeun nu eueuh diayak-ayakeun bahkan berani maling jang ka bogoh di warung di deuleu tukang warung mah ieu tukang warung mah jeruk apel dicokot dipaling jang ka bogoh berani teh kos kitu teh pokona mah kajen teuing batur kecewa ge asal ka bogoh ulah kecewa nyambutna pohara jasa santri mah lamun naon kitu pertemuan jeung ka bogohna haju ka kolot sieun pan minta duit eta kitab nu geus dicoret dijual we tafsir Munir jual gampang aing meuli deui engke penting ieu we nutupan ka bogoh bae pan belon teh santri teh belon geus pokona teu belon teh kok kitu bae geus
jual geus buku atuh samping mah teh geus biasa ieu mah kitab tafsir Munir dijual Pak tuh eta naon eta nyambut ka bogoh pohara jasa nah ieu ge urang deuk nyambut bulan Ramadan kudu ngaleungan tibatan nyambut ka bogoh sebab ari itu mah urusanna jeung makhluk ieu mah urusanna jeung khaliq jeung Gusti Allah anu nyahueun ka urang nyambut henteuna bunga henteuna mapag jeung henteuna Allah lah dunya sedengkeun Allah mah geus ngajelaskeun as-shaumul li wa ana ajzi bihi puasa mah nu aing ulah nyaho sia mah laksanakeun bae urusan ganjarana aing nu bakal mereka sia wa ana ajzi bihi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah aya nyaho pokona mah sia mah puasa bae eta mah nu aing nu bakal males na sia mah puasa bae kajeun SPG subuh hudang maghrib no problem aduh asana SKB lantaran hebatan puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beuntak modelan kene ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di kita HS ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees aduh tah ieu dibandingkeun jeung hudang hebatan keneh HS bareup bada subuh hudang zuhur teu make salat rawatib acan sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam HS deui hampir anu tetep salam ya waalaikumsalam gua lepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung di dinya kene di sajadah hudang asar kacai deui semua peureum sholli fardhu asar Allahu akbar likum brak deui HS udang maghrib mesti sadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak dagenya nama embung gelas letik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang ti isuk nonton TV bae terus datang ke zuhur nonton TV datang ke asar atawa aki-aki nonton TV benteng kan cicing di hareupeun jalan ai leungeun banyak kelantas bae ai mata kasih mbah blon dah eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok henteu Cilongok mah wawan kitu wawan neuleukeun paling nyekal nya mah lebih parah tah terbandingkan sing hade orang puasa orang supaya rapi supaya mantep abeh nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ieu mah kudu jeung aki-aki bae nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus geus cenah mah geus nyawa tamat tahun teh Ramadan ge yeuh kabur dikubur kudu boga perasaan kos gitu namun boga perasaan aing asana panjang kene umur panjang kene bloon sama aki-aki tambahan bloon bin goblok sama aki-aki kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh deuk nyaan lah aing mah tuh kudu kitu sambut Ramadan Quran geura di mana tak Quran kuari di mana tanyakeun ka Incu Quran di mana Quran sah, Quran aki, nu kamari teu di luhur kamari teh dijual. Sial teh incu deui saruana jeung bapak kolot teh bloon kabeh. Siapkeun Quran lah cenah kieu geus teu bisa majahat, geus teu kadeuleuh ka kaca. Ge cenah atuh geus teu bisa hese balelol. Deuleukeun Quran teh kudu dibaca, buka, deuleukeun, beres. Aya incu bah, Malik bah. Paing
kan hese dibacana tuh malik ieu. Sawa inget tuh maca koran teh. Oh, budak kena bebeja ka babaturanana ka anak. Maka dia rame jasa kurang mobil dibalik kabeh. Mana cek incunan dibalik. Salah maca. Dan koran anu dibalik. Ai kolot baheula mah kos kitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan. Urang deuk datang lurah, teu nyaho eta lurah, atuh biasa bae, orang pajar hansip. Biasa bae. Deuk datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ka mana? Teu nyaho atuh biasa bae, malah teu ditanya ku urang. Dek datang bupati teu nyaho kemuliaan bupati keagungan bupati moal disambut atuh. Kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden keunggulan presiden biasa bae. Tapi lamun nyaho, wow, ieu bos. Di mana datang sok burak bere. Bahkan nyana nanya, ieu nu saha tanah, ukur. Mantap jasa ieu. Beli geus ku sia. Ai bapak aing mah teu deksit doang. Bos bloon di mana bos ge mah. Nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat. Jadi urang ngahormat teh ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Berbagai urusan, berbagai sektor kunyana diurusan, perpolitikan rapi, tataanana, perekonomian rapi, jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata. Ieu bupati bego ieu. Teu bupati teh lain urusan aing teh mah urusan PJ teh mah urusan PJK kareta tuh PJK mah. Urusan PU, tah ieu PU na bloon kabeh. Mun teu bisa bebeja ka aing atuh. Ku aing diurus. Pokona mah ieu ulah datang ka nungtek ieu tah. Nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah. Lain bupati na nu bloon tah si eta na. Atuh hajuna mapan kabehan. Pancen ge harenges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing. Nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing. Ajunya anak teu boga duit minta ka dokter ka aing pan mentanya teu nyahoeun man. Ai tampiling bisa ku aing dia. Ye, Assalamualaikum. Kuda nih ragag tuh di mana? Tuh di nu sambungan teh ge kana we. Atuh pan bebeja ka dieu penta jang meuli eta kene. Dia tuh pan bebeja ka dieu teu boga duit. Aju pedal da rusak. Yo. Nganteng ngendong doang di mah. Mantap aing ngabejaan ge kos kitu. Teu percaya didatangkeun ku aing jelemana tah. Ditengetkeun dicekal. Ieu saya orang mana? Orang anu. Ieu sia orang anu lain saurang. Lamun itu teu percaya, beusi bupati teu percaya. Tah rakyat sia tah. Bego beureuh. Deula atuh nya ti loka jalan apa ka mana sih? Leuleumpangan ka Bandung bae tah naon? Sambungan rapihan. Rakyat leutik ieu nu ngaguling loba jasa. Santri aing aya nu ngaguling. Santri. Aduh, jangan ngaji ka dieu teh ngaguling. Di deuleu ieu Kiai bengkak saya enggak ngaji-ngaji cenah ieu. Emang kenapa? Sakit ini. Emang kenapa? Jatuh di sambungan yang begitu. Aing ngaju greget ka bupati na mah cial teh bupati. Ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU, atuh pan urusannya anak kabehan. Ih, tah rapihan besi ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui. Jauh keutamaan pejabat ieu nu sok urus politik, ekonomi, budaya dan berbagai keistimewaan nu lancar. Urang ngahormat ka nyana. Sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa. Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae. Heran. Berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno. Niatan nu lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh. Mantap bagus bae. Geus puguh
ku bahasa birokrat mah digogoreng geus PKI lah tetep bae unggul bae menang satan unggul kena Allah lawan ku sia Bung Karno moal pisah kajen ku kumaha ge lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan geus dicitak gorengkeun Bung Karno PKI keun dan lain sebagainya bagus bae Soeharto bagus keun jore bae heran tah tangkal Golkar tah goreng bae aduh Haji Pudoli asup Golkar deh beres Cak Pudoli ente aing mah duitna doang akur doanya Haji Pendi lah teu bareres nah iya sambut deuk kumaha nyambut da kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan aya naon di jero bulan Ramadan hingga haramkan neraka teh berarti lain lalawara nah urang mah pokona sambut Ramadan oke bakal dicaritakeun minggu hareup jadi bakal syukur aba-aba doang ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan syarat rukun puasa ieu mah siap-siap ke minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan. Waduh ngabesan sial jasa aing ngabesan dia coba nyana beratan ke Ramadan tak beratan ke ngabesan coba aja iya cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga ku ngahormatna mapag bunga di papag Ramadan haram ka neraka mata kemun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal gegeraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan pae surga lantaran geus bunga jasa deuk datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana ku ngahormat ka hormatna mapag bulan Ramadan pae 5 poe deui surga nah maningan pae ta meme Ramadan maningan datang ka Ramadan cak aja pene puyeng aingnya kan tuh baksana model nu kolot mending pae lah saknya lah teu puasa tapi sorga kan mantep aduh tetep atuh pae majanu Allah yuhyi wa yumiit eta mangan sakadar deuk datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan tanyakeun lah ka diri urang aya aing si bunga tante deuk datang Ramadan jamongan awak sia mah ku tolol-tolol teh eueuh bunga teh sia lapar sakana nyawa sorangan pan beuteung teh teu kuat asal datang ka jam 11 bae hajuna rapat beuteung ju batak kiceup teh di dinyana doang tah aing mah teh nu teu kuat teh tah aduh mangkani keistimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaran makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana jadi kudu karasa lapar na aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kos teu puasa kan ieu mah karasa ngangkat ge ngangkat leungit kuna aja puasa teu kuat ya saya pulpen kudu alan sama lain puasa gering mah tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede sedengkeun niatan puasa teh aya nu ngambelan malaikat pan malaikat teh aya malaikat raqib aya malaikat atid malaikat raqib belah katuhu malaikat atid belah kenca mayal fizu min qaulin ila ladai raqibun atid tugasnya na nuliskeun raqib
nuliskeun nu bagus-bagus atid nuliskeun nu goreng-goreng geus pada nyaho teh mah ieu mah aya satu pertanyaan ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa teu pantam teu kadenge teu kacarita urang mun ditanya kos kitu mah bisa jawab nyahonya ya nu diomong nu ditulis ke pagawean nyata jeung omongan nah nu zikir khofi aulia para aulia Allah para sholihin panggana mah di jero hate cicing besungut nama balem matana kadang perem tapi kan jero hatena zikir ka Gusti Allah tak eta tak katulis tante ku malaikat eta lalu jadi permasalahan cek saulama henteu lantaran tamat teu kajahoan ku malaikat cek saulama tulis ditulis kumaha ditulis bae tetep nyana nulis naonna nulis aambean malaikat hate urang teh eta teh kajeun teuing henteu ngomong sungut kaambe ku malaikat mun Quran kaambe Quran mun sholawat kaambe sholawat mun zikir kaambe zikir niatan ge di jero hate mun niatan ibadah langsung kaambe ku malaikat mun niatan maling hangru dan malaikat hangru amat ya Ki Haji boga SMS-an jeung jahe wow pahit ya mah pahit cek malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot kaambe tak ku malaikat hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambe ku malaikat nu mantak kurang kumaha kiai ilmuna hebat jasa mun nyaritakeun tafsir nyaritakeun hadis usul fikih wah hebat jasa alatna luar biasa tapi teu ngeunaheun didengekeun anak kunaon eta kaambeula ku malaikat lain ngaji golkar cak malaikat bau golkar bau PDI jerona bau PKB jerona bau organisasi kaambe ku malaikat lain ngaji tapi bau kepentingan kamu situ ngajina tetap tegenakeun kadegena sebab niatana lain deuk Allah lempengkeun bukakeun hate bersihan bulat dikawuhkeun pertama diri aing nu deuk Allah dua batur deuk laluturkeun deuk los pokona mah iman ka Allah bae cek malaikat ieu mah seungit ye beda ye waduh barang dibere ku bupati rada bau ya rada bau waduh pilpres gede berena bau bentak ieu ye bau bentak geus menang can bau ieu mah ye waduh bedak dilarang wari mah ulah main duit cilaka tuh main duit terus bae urang kuari teu nyaho kan kok ican turun-turun cenah duit aya teh kiai nu ngomong kitu belum teh kiai masyarakat baca ngomong kiai dan kiai pancen biasana mah geus rada hanet ieu mah eueuh antaran kuari maka PK awas nyana ngaluarkeun duit nah ieu borgol langsung ieu mah kudu geus pilihan nurani tuh kontek si hade hati-hati ieu sebuah negara waktu puasa ka negara mantap ya nya nah ieu hate urang kaambe ku malaikat mantap seringkeun tafakkur ka Gusti Allah besi salah loyog hate hayang mulia hayang agung hayang macam-macam di luar lillahi ta'ala kaambeuna lain deui ke ku malaikat asal malaikat ngambeuna teu seungit nyana pidatonya di langit wahai para malaikat di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru ka ambeuna nu mana tuh oh eta nu sok babarengan jeung bupati iya tah nu sok kampanye teh iya betul iya tah hangru ka ambeuna malaikat ge di ditu pidato deui ulah didareuketan budak tah mah hangru bau bentek malaikat pidato tapi lamun bagus we para malaikat itu mah seungit jasa tuh komo kelekna seungit wae kamu niatanana bagus Quran kaambe Quran sholawat kaambe sholawat zikir kaambe zikir niatan bagus kaambe ku malaikat niatan goreng kaambe ku hati mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah henteu neuleuh rupa jeung jasad tapi nu dideuleu hate
geus Allah ndeuleukeun ka qalbu urang ka mana loyog sia salila hirup na ngahirupkeun aing sia dek dikawanakeun sia ke panggih sia jeung aing ka jeung kumaha engke kapanggih sia jeung aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho ayeuna urang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikajahokeun ku Gusti Allah aduh luyag loyog hate urang ya di bulan Ramadan maksudna urang bersihan geus lah nunggeus mah Gusti nunggeus geus bae teh batulah hampura Gusti tuh aing ngampura emang aing tetangga sia emang aing cara tetangga sia tilok ngahampura aing mah ngahampura aing mah pangeran dosa sia gede ge dihampura bae geus atuh abdi deuk ngelempeng-lempeng diri deuk nyambut bulan Ramadan tah dipersiapkeun ti kuari keneh hate buka ke lempeng ke rapihan tabita amat mundongeng-dongeng para sahabat para tabiin para solihin di bulan Ramadan teh menang Lailatul Qadar aing mah bejana be ya datang ka buisan ye tareh paeh can pernah manggih Lailatul Qadar Lailatul Qadar kos kumaha kiai asal ngagebrai Lailatul Qadar ngagebrai caang Lailatul Qadar di puri ge aya teh si embang ngagebrai pingpingna putih eta Lailatul Qadar keneh tah dadana ge putih di sarua eta Lailatul Qadar jahanam da mah budak lain Lailatul Qadar bae urang carita Lailatul Qadar tinggal kabita geserkeun hate urang karesep kada dunia minimal kurangan karesep gaul jeung nu teu paruguh kurangan di bulan Ramadan urang bener-bener mensucikan diri sebab Rajab syahrullah Syaban syahri jeung Kangjeng Nabi bulan kaula Ramadan syahru ummati mentak jam urang persilahkeun mulayan ti kuari ieu mah sakadar 2 minggu deui urang siap-siap hawana bang saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan emang urang geus kaambeuh hawa deuk pilpres soalna di Ramadan teh geus kaambeuh jasa bae tah urang siapkeun sambut bulan Ramadan ke minggu hareup insyaallah urang bahas tentang syarat rukun jeung kautamaan bulan suci Ramadan abeh urang puasana mantep sesuai jeung aturan nu nitah puasa lantaran puasa teh aya anu gede ganjaranna puasa di luar Ramadan aya nu leutik aya nu teu diganjar puasa sia kumaha dia puasa ieu aing muasan si sarwit isia jasa urang ge di puasaan bohongan gua aing ditanya nya teu nembala tanya deui nyileuk kajunyana ngomong ngajebris tanya deui ku sia geus 3 kali diciduhan aing oh bener tah kudu puasaan tah kos kitu batuk nah ieu puasaan sarwiti ya barang bau di puasaan belon tah budak nah eta kos kitu teu beunang gajaran puasaan hawa nafsu dosa malah nyin leng-leng batur nomor kedua puasa ieu mah puasa dengan sakadar awak supaya hararampang bae daripada diet lah mendingan ieu dipuasakeun eta teh ngiit awak supaya ngareunaheun awak atuh biasa bae teh teu beunang ganjaran puasa kos kitu lamun aya panitah puasa teh tah ti Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak ganjaran aya parentah parentah ulah mun aya parentah laksanakeun jadi awak urang teh diparentah ku Allah melalui Kangjeng Rasul kakara istimewa ta puasa jadi lamun kahayang urang mah puasa teh nafsu ngaranna hawa nafsu aing mah puasa bae ieu mah tidak kusasa kusaha ditanen teu kusasa hayang sorangan bae berarti kahayang sorangan ji cak Allah aing pan pangeran pan puasa meureun ka aing aju sia eta sosoranganan atuh pan aing udah ganjarna ge aing mita henteu naon teu ka sia
siap puasa baik ya neraka sih tebarang sambarangan puasa ge kudu aya parentah tak puasa mantap aya hiji waliullah beki dahar jasa ieu dahar bae wali nya teu ganyahoan pajar lain wali jelema isuk-isuk wuduk 2 piring berang setik dahar 2 piring tes dohor ke dahar deui meme asar dahar deui tas asar dahar beak ku dahar kan biasana wali mah zikir bae ieu mah beak ku dahar malah deuk ngaji ge nimbel blong budak deuk ngaji ge nimbel sabaraha kebelna ngaji sih tetep nimbel bae persiapan cak cenah ieu aya nu ieu puasa bae nu saurang mah puasa bae puasa sholat lantaran ieu kiai nu dahar bae kiai nu puasa bae kiai ayolah jelema nu geus diwalikeun rame na baheula laporan nanya mama kunaon ai kiai anu mah dahar bae tapi muridna loba ngaji biasa kiai anu mah puasa bae sarua muridna loba gula mah nanyakeun teh istimewa anu mana tah nu dahar bae teu puasa-puasanya mah jeung ngalarang ka murid ulah puasa murid geuneun lalitu mulu eta mah ulah puasa ai ieu mah puasa malah muridna bae nyana mah teu loba omong muridna mah ngomong itu mah ibadah sih cenah dahar bae ai nyana mah teu kiaina biasa bae nyana mah nanya tah luhuran mana tah ieu na martabat luhuran udah harbae balik nyana kai can pati percaya panyanya asana jadi unggal kitab kehebatan nu puasa tapi itu hebatan nu dahar bae saya sabulananya deui ka kiai hebat nu dianggap istimewa tak kiai eta batur mananya masalahnya mas jangan nanya tadi kiai aya hiji kiai anu nu dahar bae jeung kiai anu nu puasa bae deuk nantu nanya teh kula mendeuk nanya luhuran mana pangkatna antara nu dahar bae jeung itu kabeh ge hararebat ngajina baragus muridna ngan eta doang tah itu mah dahar bae teu puasa maksudna ka jero heula doa ka Allah barang kaluar deui teh luhuran anu dahar bae yang lain mah bingung sakena luhuran dahar kita karak doa ikat di luai urang sabulan deui tanya deui kok kieu hebat di lain tempat nah jadi sarua jeung tadi tah begitu aja luhuran nu dahar bae tah luhuran nu puasa kecek jadi jawabanana mama tadoruh heula ka Gusti apoe 2 poe ka 3 poe aya jawaban luhuran nu dahar bae ciban bisa gitu ja pancena dahar mah mawat hayang nginum mun gede dahar loba nginum beureum bae pada tuh bisa luhur teu puyang enggak cenah ieu nih luhur ieu luhur ngan dibandingkeun jeung nu dahar bae luhuran nu dahar bae nya mah deuk nanyakeun ge di mana selipna ulah aju ngabandingkeun ka sia berarti aing ge dahar bae luhur lain kitu eta sia pangkat ieu mah eta mah bangsa menang ngaran ore koros kabeh ieu mah tuh ieu mah batur ieu ibadah kan ieu mah tilok puasa ieu mah puasa tah luhuran nun teu puasa selipna di mana ieu pengetahuan urang ulah aju ngabandingkeun aing ge berarti luhur ja aing ge dahar bae sia mah sok aju kasorangan pugu ngan nilaina ku sorangan geus ieu nilai mah kabeh ge koros kabeh doh codok kiai sok-sok kiai ge ore koros aing bapana ore koros pada rombongan ore koros kabeh anu urang selipna di mana gitu nanya lah nyana ka hiji jelema anu luhur ahli suluk seungeusna kiai anu ngajawab luhuran ieu abdi nanya kanu kadua luhuran ieu keneh nanya ka tilu terakhir tetep luhuran nu dahar bae belah mana selipna sih mama henteu ngagorengkeun ngan abdi mah hayangnya selipna budayanya selipna saeutik mana
Ari anu ieu ibadah Kiai nu teu dahar jalma sesuai jeung aturan Allah teu mengada-ada nya nama daharna teh lain hayo bae ketika lapar dahar teu lapar mah telo aya teh mapan terus bae patuh kuari ge persiapan jang dahar ge geus disiapkeun deui iman teh nya nama asal lapar dahar dahaga dahar aing teu lapar mah teu jadi sesuai jeung kaayaan mana anu dibutuhkeun dahar mana dibutuhkeun nginum mun ngantuk kajen teuing keur ngaji hes bae loba teh mah kieu nu kitu mah hampir kabeh di dieu saparo kitu teh mah eta wali eta nu kos kitu sih ade besi aya di dieu digigireun urang mah hes bae nah ieu wali ye walingi ye belum walingi mah tah ieu tah ieu dahar teh lain sadahar-dahar aja mah hiji di mana butuh dahar dua niatan jang kuat ibadah salat maca Quran zikir nah ieu sesuai jeung parentahnya nama ari ieu nu puasa bae lain teh hebat ngan aya pemaksaan diri nyana teh pemaksaan diri jadi sorangan tanpa diparentah ku Allah ngan tabarruk ka Allah melalui sorangan luhur nama ngan dibandingkeun jeung perintah Allah nu langsung luhuran keneh nu melalui perintah sebab ieu mah teu mengada-ada nu dahar mah ieu lapar dahar emang dititah kulu wasrabu ieu ari ieu mah sanajan lapar ditahan ku aing ditahan aya pemaksaan diri jadi berarti aya rada takabur aing mah puasa bae kajian ku bisa deket jeung Allah teh kan ku puasa padahal mah teu kudu ku puasa deket jeung Allah mah ku sesuai jeung parentah Allah deket jeung Allah tah ieu bisa nya mah ieu nu dahar bae mah hiji dibutuhkeun dahar niat jeung ibadah ari nu ieu mah aya pemaksaan diri bahkan lamun puasana saeutik deui mah ieu cak eta nu suluk teh salik saeutik deui mah si ieu lamun boga rasa bahwa ieu teh nyana puasa teh boga kekuatan nang dirina atuh bisa-bisa teh diganjar ku Gusti Allah selip saeutik bae silakan cilaka nu mantak nu puasa bae can puguh hebat lantaran niat di deuleu jeung perjalananna kumaha nu dahar bae ge can puguh komo nu dahar bae meslik loba jasa tuh ieu mah loba jasa selip lah tuh ieu mah horenganna ngagunakeun batin kabeh ya jadi orang dek dahar bae nginum asal batin orang ka Allah puasa bae ai batin teu ka Allah mah ku hawa nafsu cilaka nah ari puasa Ramadan mah instruksi Allah tah mah puasa sia tinggal ridokeun we hate urang kuncina mah Gusti abdi datang ke bulan Ramadan kaju ku Gusti dititah puasa abdi ridho jasa dititah puasa ku Gusti andai kata abdi dibere kuat berido jasa andai kata abdi dibere kuat cuman bari lapar ridho abdi mah lapar na jeung dahagana abdi mah ridho kumaha Gusti bae geus tah eta tanu hebat mah tah urang ngaraksanakeun parentah Allah di bulan suci Ramadan ridho ngaraksanakeun parentah teu ngarasula panae kieu ye aduh ya aing lapar jasa ieu teu genah hirup ya aing sebenarnya mah aing aduh ya parentah mah parentah bae tapi aing lapar ya aing mun bisa demo mah kalau demo ye tah budak sakumaha deuk ka DPR demo tak ulah kos kitu ulah ngarasula ridho nu nyieun urang Allah nu nitah puasa Allah nu ngalaparkeun Allah nu ngadahagakeun Allah eueuh jelema urang ka kamar nginum eueuh nu nyeuleuh kumaha tenang Allah tah lain jahanam tah bantu aya pandinya jawara di luar puasa asup ka jero kamar nginumnya di jero kamar lamun neuleuh ieu tak ulah datang ka kos gitu kos budak ngangon orenganan ngadapok bae di bujur kebo pangangon eta tak ieu nya jadi urang ridokeun ridho abdi dititah abdi didamel ku Gusti sakiaeun ridho abdi dibere sehat ku Gusti ridho dititah puasa Ramadan abdi ridho dilaparkeun ku Gusti ridho ku lapar didahagakeun ku Gusti abdi ridho ku dahagaan tah boga ridho bae geus luhur urang mah ridhokeun sagala rupa kajadian di bulan Ramadan intina puasa urang supaya mantap jasa mundel ieu nu geus kolot mah kudu dirapihan
ya jadi sambutlah Ramadan kuridho. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ihya'ul ka'bati kulla sanatin biziyarati lan ngurip Ka'bah ing dalam saban-saban tahun kalawan ziarah wa dafu dararil muslimin lan nolak ing kemadaratan wong kang muslim kabeh kakiswati ari kaya nganggoan ing wong kang wuda wa itami jai'in lan aweh pangan ing wong kang kaluwe idza lam yandafi' bizakatin wa baiti malin tatkala orang narima katolak ya doror kalawan zakat lan baiti malin bait mal wa tahammulu syahadati lan nanggung nyakseni wada'uha lan nekani syahadah wal hirabu wasona yang dan pirang-pirang pagawean wasona yang sepirang-pirang pagawean wa ma tatimu bil ma'isyu barang kang salamet ikalawan ma opo pirang-pirang maisha opo pirang-pirang kauripan di mana fardu kifayah tenu idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqi di mana dipigawe ku sabagian manusia gugurlah dosa-dosa anu sejen nu teu migawe nu lamun nu ngalaksanakeun kabehan doraka kabehan geus aya nu ngalaksanakeun sehingga sampurna pelaksanaan anak sehingga urang nu teu ngalaksanakeun gugur dosa. Alhamdulillah muji syukur urang ka Allah oge ka jelema anu ngalaksanakeun fardu kifayah. Di antarana al-qiyamu bi iqamatil hujjah halul mushkilat fiddin wa bi ulumis syar'i katafsirin wa hadithin wal furu' bihaitsu yasluhu lil qada' wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar urang amar ma'ruf nahi munkar dengan ngaranna be sebab di negara urang mah nu berkembang lain amar ma'ruf nahi munkar tapi dibalik amar munkar nahi ma'ruf di urang mah lobaan keneh nu amar munkar nahi ma'ruf tibatan amr ma'ruf nahi munkar
Sabab negara lain negara Islam, lain negara Al-Quran, tapi negara HAM. Tuturkeun datang ka pae HAM capek sebab buatan manusia. Tapi memang negara orang kos kitu. Atuh urang ge nutur-nutur bae. Antak lamun urang geus bisa misahkeun diri tina aturan-aturan negara salamet urang. Tapi da kumaha bisa teu nuturkeun aja urang teh komponen daripada negara. Di negara amar ma'ruf nahi munkar, amar munkar nahi ma'ruf. Boro-boro ngembangkeun Al-Qur'an, ngembangkeun demokrasi nagenya masih kene agak-agak. Dipaksa-paksakeun supaya urang nutur-nutur HAM, nyanggakeun sadaya-daya hayang salamet di akhirat, apakah hayang cilaka di akhirat. Sok pikir ku dengkul, ulah waka ku otak jauh otakan kabeh ku dengkul we ja otak kiai kos urang majang naon atuh. Otak nakadeulean di hulu tah urang, tapi tetep bae teu disebut pinter, disebut teh geus otak udang. Nah, ieu sih hade. Kayak salamet di akhirat, di dunia onam lah moal kebal di dunia. Urang ger carita boga pamajikan galak bae paling moal kebal 30 tahun. Dicarekanan bae ku pamajikan urang. Ayo siap 40 tahun pae geus merdeka urang tina panyarek pamajikan merdeka. Mantap jelema nu pamajikan galak hayang geura paeh nya hayang merdeka maksudna. Ai teu daek neangan deui kitu ge. Mun daek neangan deui mah teu. Di negara urang negara meski Bang Ambalaya, bang penditahan ka neraka, riba, kredit baheula mangan di kota hungkul, kuari mah kiai boga sorum. Alhamdulillahirabbil tolol. Dasar tarolol kabeh. Kira baheula mah lamun aya kiai masyarakat keur nyetel radio, radio dipareuman, dibawa ke jero disumputkeun ku isin kanyahoan ku kiai. Ku hari mah kiaina jualan radio, kiaina boga TV Ambalaya di imahna. Di imah kiai teh di ruangan hareup gede. Di tengah, di dapur, di WC aya. Di WC, Masya Allah. Asana engke mameureunannya TV atuh dibawa ke masjid, bukti ku hari. HP saya TV-an dibawa ke masjid. Engke masa karat geus lain la ilaha illallah. TV mana HP mana? Wah, engke masa karat geus marahin maca la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Ialah amar ma'ruf nahi munkar. Anu ku nagara mah henteu dititah amar ma'ruf nahi munkar. Titah teh amar demokrasi. Nahi munkaran. Sabodo tinggal kehitung-hitunganna di akhirat. Silahkan anu jadi pamarentah geura persiapkeun jang tanggung jawab jawaban di hareupeun Allah. Aduh, ada ringgis, Masya Allah. Nah, iyalah hirup urang moal kebal
teh bakal ditanya segala rupa amal-amal. Kusabab kuari teh jelema teka deuleu ibadahna ka Allah, inget ka pangeran, maka ku Gusti Allah dicoba, diberelini kamari mah urang ngadengewem Semarang oyag, Yogyakarta gempa, Bali Bitu gunung, Asikmalaya, kuari mah Lebak, Rengkas, itu Lebuan, Tangerang ge kena ka pondok kesempatan hanya pasar Kemis nu aman. Aman pasar Kemis, ya Allah maha kawasa Allah. Dicoba ku Gusti Allah, inget ka dongeng Abah, ieu bumi aya 7 lapis, lempengan-lempengan bumi, aya urat-uratna, kos radio, kos televisi, aya komponen-komponen anu kitu mana Labuan aya urat, Lebak, Rangkas, Pandeglang, Serang, Tangerang, Jakarta aya urat-urat. Cek malaikat Allah teh Jibril pencet nu ka Lebak. Ulah loba toel. Emang gunaon cek malaikat Jibril? Loba jasa nu ngridit Bril. Ka kiai-kiai Bril. Toel apa kayu toel? HP ambalaya HP. Kiai ge waduh lain susur kuari mah nu di kantong HP. Toel Bril. Toel. Gua ge cinggir doang di toel net. Goyang bumi, masya Allah. Eta kamari aya anu adzan, santri mah adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya anu Allahu Akbar, Allahu Akbar, anu Allah. Aya anu ti Arab. Si eta mah ti Arab, si eta. Selain Allah aja nama. Aduh, masya Allah. Jam sakitu kamari poe Salasa sabara juta manusia zikir bersama. Zikir bersama langsung nu nitahna Allah. Dititahan zikir mah di Senayan hese. Secara nasional zikir bersama. Oh, mun teu dibere cau Ambon teu daek datang. Zikir bersama di pendopo. Lamun haji pudolina teu dibere 5 juta teu daek. Ada tuh guys. Kudu aya kukudang we kukudang. Masya Allah zikir buatan manusia makos gitu. Tapi ku Gusti Allah dipencet kabeh serentak Allah. Cak Allah kadenge Bril. Kadenge Gusti. Kumaha? Ja Allahan. Coba eureunkeun. Kumaha kuari? Seuseurean Gusti. Tuh, ieu dosa teh dicoba ku Gusti Allah. Lamun urang neuk nyaritakeun syariat bae syariat moal kapanggih-panggih. Tapi ketika urang nyaritakeun tarekat maju ka hakikat bakal kapanggih. Horenganan naon bedana manusia jeung bumi. Nu ngagerakeunana Allah al-muharrik wal musakkin. Urang teh asa nang urang bae leumpang nang ngagerakeun Allah. Urang asa urang bae diuk nang ngadiukeun Allah. Percis okos cicingna bumi, percis okos robahna bumi. Ku Allah dirobahkeun pencet. Ja urang ge kuari nu teu dirobahkeun ku Gusti Allah mah sanajan aya pangajian ngan liwat doang. Teu digerakeun kan ku Allah. Ngan nanya doang, eta keur naraon ngaji. Oh ngaji. Berangkat deui ka ditu. Henteu digerakeun aya ngaji mah teu bae, kajeun teuing deukeut. Kajeun teuing jauh di Purwakarta, Bandung. Palembang. Nyana digerakeun ku Gusti Allah.
dan hakikatna urang ngagerakeun Allah. Nu mantak lamun kiai ngaji aju loba muridna asanan nyana dicabut Gusti Allah. Cek Gusti Allah tolol sia ngaku-ngaku menang aing. Gusti Allah. Tah, mantak belajar di dinya beta hiji teh belajar ulah di aku. Mantak ka murid ulah ngaku murid ulah. Antepkeun kena sing koloyong. Main aku bae. Nah, pelebah ngaku jeung teu ngakuna murid kumaha? Aya aturanana. Tuh, aya aturan-aturanana. Geus datang ka mana ieu murid karak di aku. Aya kitu mah ngan ngajebian doang. Siapa? Tapi loba kiai nu ngaku bae. Oh, eta mah murid kula. Tilok ngaji ge murid asal sugih di aku. Asal gagah di aku. Kita nu susah ngaji bae kanyan. Ditanya eta murid teu teu ngaku kula mah. Wah, eta mah kiai pendopo nu kos kitu. Kiai Golkar. Nah, iyalah urang digerakkeun ku Gusti Allah sakaligus tet zikir. Ieu teh ajang latihan engke ketika sakaratil maut. Urang dek sakaratil maut emang kumaha dipiceun dedeleuan urang nu ieu sat eueuh kaget kan urang. Dedegean nu ieu eueuh kaget urang. Kaget teh molotot kitu molotot dikieu-kieukeun ku urang nya molotot bae teu kadeuleuan ku ieu nu maen kolbu. Nah, ketika dipiceun dedeleuan nu ieu dek sakarat dedengean nu ieu nyana mulai ngomong sorangan, "Eneng ka mana eneng? Eneng itu geura paraban, padahal deuk pae." Lantaran hatena hate eneng atau eneng-enengan bae. Ketika deuk sakarat jana kabeneran boga kabogo urang Karawang. Sarwiti. Haji Pendi mah mana trizi. Ambo budak deuk sakaratil maut trizi-trizian tolol. Ndek naon emang Mbah? Ndek gitu WhatsAppan. Ya Allah. Ndek Facebook cek ya. Aduh Gusti Allah. Nah, sing ade urang bakal menghadapi sakaratil maut belah dituna kiamat. Kakarak ditoel saeutik doang ku malaikat Jibril. Kabeh jelema nu keur main catur keur nyekel kuncung. Allahu Akbar. Ditinggalkeun Allahu Akbar. Enggak, saya goyang bumi Allahu Akbar. Nya nangis. Beres eureun. Woi, kuda mana kuda? Sararia jas. Lain hayu zikir ka Gusti Allah. Henteu. Tah jadi urang teh ketika menang musibah ingat ka Allah. Dibere gering da Allah. Cager biasa etik di rumah sakit kene. Di rumah sakit kene coba eta TV setel sakitu. Can balik-balik acan goblok. Can balik-balik acan TV. Wari mah jadi di rumah sakit jadi dibere TV wari. Ya Allah, ya Rabbi, awak urang deuk datang ka mana ya? Sakieu ge ngaji bae komo teu ngaji. Sakieu ge diwewelan terus teh ceuli hayo sia. Meureunanan asup ti dieu keluar ti dieu. Asup ti dieu keluar ti dieu. Buktina jeuh perubahan. Sugan barang ngaji bae teh ku hari aju HP na tina 3 jadi 2 henteu. Malah ti hiji nambah jadi 3. Eta kan berarti perkembangan kos gitu. Perkembangan jahanam. Dia terus diulah-ulah kumaha. Sia mah di ka jahanam geun embung. Hayang ka sorga bae, ai lalakon kos ahli neraka kumaha. Tulang sakulhum-kulhumna. Pagawean sorangan mah sorangan lah. Teu bisa dikulhum-kulhum. Masya Allah karim. Nah, ialah orang menjaritakeun amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia hese sebab nagarana teu ngitahan. Ketika aya gubernur amar ma'ruf nahi munkar
di luar kepemerintahan. Bupati kerjaritakeun ma'ruf di luar kepemerintahan. Bupati kerjaritakeun nahi munkar di luar kepemerintahan. Di pemerintah sama sekali. Lain sama sekali, sama sekali. Amar ma'ruf nahi munkar. Nu teu salat diantep. Malah kuari DPR calon neraka kabeh. Lantaran soal jilbab bae ge datang ka kuari can tuntas-tuntas. Jilbab masalah tuntas DPR bodoh. Nah nega negakeun amar ma'ruf nahi munkar. Satu contoh eta kos. Satu contoh. Bae nu berbau Quran teh. Ulah. Kuduna benar-benar didemokrasikan. Kula mangan sakadar ngabejaan seperti eta di Indonesia moal kebel di paraeh neraka jahanam. Aing mah ngabejaan doang. Misalnya di daerah pemerintah loh, diuji sok nyanyawanan, geura paes ya. Dia tonton sia ku aing. Ayo sia. Nah, ketika ditimbang amal, nah, iya ya nu keur ngomongkeun aing teh nya, malaikat seren. Saksina saha? Malah Haji Peni teu adil. Dipudoli lah, lumayan lah. Dunyana jadi saksi macak-acakan negara. Ieu amar ma'ruf nahi munkar dipanjang-panjang nyarita tetep di negara teu dikondisikeun amar ma'ruf nahi munkar. Nu teu salat diantep, nu teu ngazakat diantep. Anu zina malah dilokasikeun zina perzinahan. Eueuh keramat tunggak. Nyeun deui lokasi jang paranti nu kos karitu. Naon eta kieu kos karitu bae lah pokona. Henteu maksudna naon kos kitu bae lah. Maksudna naon atuh nyawan sia jeung aing mah. Ge sia mah osok ka ditu. Aing mah kabar ge ti siapan. Di mana eta ku harita? Deket Kampung Gusti geus dilokasikeun ku aing. Ya Allah ya Rabb. Geus puguh di hotel-hotel. Geus puguh ku ari mah tuh di kontrakan-kontrakan. Eta mah anu liar. Ieu anu dilokasikeun negara teu kumaha. Nah, eta nu ngizinan kos kitu. Deleukeun di akhirat. Tonton ku urang. Saha gubernurna, saha bupatina, saha camatna. Nah, sia. Geus pokona mah. Masya Allah. Nu mantang deuk kumaha sajalana kiai jeung pamarentah. Dihayu-hayu ge leumpang mal bisa sebab patokanna kiai mah Quran nya mah mal bisa. Ngan kalang gitu ge yu urang babarengan we nu bisana. Mana nu bisana urang bareng jeung nagara nu bisana. Nu teu bisana ulah dipaksakeun kiai aju ngadukung nu teu bisa amar ma'ruf nahi munkar ngeundahannya milu ka ditu. Ieu nu bahaya. Mantap loba kiai nu acak-acakan pondok tinggal pondokna doang, majlis taklim tinggal majlis taklimna doang, lantaran nyana geus teu berpatokan ka Al-Qur'an, berpatokan kana kahu kana kahu ape menang urusan negara ulah sok dibawa ka majlis. Panjang urang menyarita amar ma'ruf nahi munkar. Wa iyaul kabati wa min furudil kifayati ihyaul ka'bah. Tina sawarehna fardu kifayah teh ngahirup-hirup Ka'bah, ngarame-rame Ka'bah. Carana dirame-rame teh digotong Ka'bah lain. Atawa nyeun gambar Ka'bah aju kurang dijadikeun partai. Doraka sia ka jeung. Lain kitu-kitu. Atawa kumaha ieu Ka'bah teh dikumahakeun dihirup-hirup teh.
ngahirup-hirup Ka'bah teh ieu teh ya maksudna daratang ka Baitullah. Sabaraha bulan, sabaraha minggu, sabaraha tahun? Kullasanatin, setiap satahun sakali. Nu mampu boga duit ngahirup-hirup Ka'bah satahun sakali. Ai satahun sakali naon? Haji biziarati, ngaziarahan Baitullah munggah haji. Mun boga duit satahun sakali. Lamun teu boga duit 2 tahun sakali. Lamun teu boga duit 3 tahun sakali. Teu boga duit sama sakali mah saumur hirup sakali mah wajib. Ngan jangan ngahirup-hirup Ka'bah, ngahirup-hirup ngarame-rame Ka'bah supaya kadeuleu syiar Islam. Satahun sakali kudu munggah haji. Di Indonesia khususnya umumnya di berbagai negara sanajan urang kuari boga duit bisa urang munggah haji setiap tahun lantaran kabengkeut ku aturan negara. Teu salah-salah teuing negara ge nyieun aturan lantaran lobana berkunjung nundek berkunjung ka Baitullah munggah haji di Indonesia. Wah luar biasa. Lamun dipaksakeun menurut negara urang teu mahi di Mekahna. Hanya dibere urang teh satahun pisah haji teh sakadar dibere 200.000 leuwih kaseti jang jelema-jelema khusus teu bisa urang unggal tahun. Tapi daftar nama kudu ti kuari. Abeh naon ieu? Abeh diala peperet da diala. Jadi kuari mah lantaran teu bisa unggal tahun jelema nundek munggah haji na loba jasa, daftar ti kuari menang ke nu 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun di Indonesia macam-macam kumaha lobana unggal kabupaten. Lampung mah Lampung paling 10 tahun. Palembang 10 tahun, aya 7 tahun. Di Tangerang mah 17 tahun. Kuari daftar 17 tahun karek berangkat. Lamun kuari daftarna umur 60 tahun, tambah 17 tahun berarti umur sabaraha? Berarti sabaraha? 77 asana. Asana nu berangkat rohna doang. Iya di Indonesia aya cenah jang lansia mah dibabarikeun ngomong doang buktina huese geus kos kitulah aturanna nya nu nyieun aturan ngan eta 17 tahun sabaraha duit bungana taina sabaraha duit ta eta dikamanakeun jenjang naon wallahu alam bimuradi. Wallahu a'lam. Jakuari lamun diungkit badana haji teh ti zaman Pak Harto datang ka ayeuna leuwih ti beheung. Baheula mah pan nyebutna sabeheung, kuari leuwih. Berarti liput. Jadi dikamanakeun wallahu alam sia ulah nyaho pokona ieu mah aturan negara, geus sok-sok aya nyaho sih melah. Geus tamu aing teh mah nyahona. Henteu pan kami ya bagian rahasia mah daftar geus. Pokona ulah sok aya nyaho ka dituna geus. Tah mah urusan aing. Henteu. Ieu mah hayang nyaho. Ditembak sok wae. Sok aya nyaho-nyaho sagala ulah. Atuh geus kitu geus. Sanajan kuari teu dibere nyaho nyanggakeun sadaya-dayana ka depan, tapi di akhirat urang sebagai rakyat bakal nanyakeun. Ya Allah ya Rabb, pemerintah abdi di zaman pemerintahan Jokowi abdi munggah haji daftar tahun sekian kemudian berangkat tahun sekian ieu mah keur carita haram-haram kita dana haji teh mangkaning lain tina bunga ge tina jiwa manusia sajiwana dicokot sabaraha duit baheula keur zaman Pak Harto mah 2 juta bejana kamari ieu mah 3 juta kuari mah geus dikanyaokeun sabaraha jutana. Nah ieu mah abdi mandek nanya be Pak ka presiden coba dipake naon cek presiden itu ada menterinya. Menteri panggil menteri agama, menteri panggil deui
Menteri Dalam dan Luar Negeri panggil. Oh, itu kan udah ada yang ngurus Depag. Kita pula Depag. Cek Depag dah kami ge lain sorangan bae ja aya ranting-ranting kami di kabupaten. Nah, sia. Terus kehandap. Cek malaikat yang mangges belah ditanya deh maning gusur bayu. Inggis hal-hal nu sekarang itu. Kuari orang teu bisa nyaho, teu meunang nyaho. Tetap di akhirat bakal diselesaikan, disebut ieu faslul qada. Perincian hukum. Nah, eta keur carita di negara, carita di urang sarua pribadi geus hade. Naila di antara fardu kifayah teh ihyaul ka'bati kullasanatin. Ngarame-rame Ka'bah unggal tahun. Di dia dijelaskan biziarati kalawan didatangan melalui zohir. Ai kitu mah urang bisa hiber ka ditu misalnya Haji Pendi diangkat jadi wali. Kemudian nya bisa hiber ka Mekah. Memeh ka Mekah aya anu ngajepret. Pajal manuk gareja. Paeh nya. Ayo bisa datang ke Mekah. Perjalanan hiber terjadi. Loba waliullah kuari emang teu loba kitu waliullah kuari anu ka Mekah ulah-ulaning musim haji Jumatan ge loba nu ka Mekah ke. Nah, ka kawasan Allah Maha Kawasa Allah cacak-cacak di Indonesia. Wali-wali Allah wallahu alam Jakarta geus dikumahakeun meureun. Geus ditandaan ku Gusti Allah Tasikmalaya lobana jelema nu ngulinkeun duit bank digoyangkeun Yogyakarta Jawa Timur kuari mulai ka Banten kakarak ditoel doang saya moal kebel deui mampu asana sagede kitu ngan samenit paraeh di rumah kami eta mah ngan sadetik tep goyang kabeh goyang Karawang ngeunah tapi goyang bumi mah bahaya. Ihyaul Ka'bah kulasanati kumaha cenah kiai lamun umroh bae unggal bulan terjadi ihyaul Ka'bah umroh mah terjadi. Jadi disebut ihyaul Ka'bah kulasanatin biziarati aya kulasanatin berarti munggah haji. Jadi ngarame-rame Baitullah teh bil mawaqif wukuf allati hunaka kullasanatin yakni ngalaksanakeun ihram haji wukuf ka Arafah Mina balik dina eta ngarame-rame sebab teu hajian teu kadeleungeun keuna jelema marake baju ihram tapi ku haji jelema berangkat ke Arafah berangkat ke Mina Masya Allah iyalah ngaramekeun Baitullah ngaranna ketararawa. Jadi urang ngahaja ke Mekah itikaf di Mekah salat di Mekah di Baitullah teu kaasupkeun ka ihyaul Ka'bah termasuk umrah wala bil umrati kama qalahul musannif umrah doang ge teu kaasupkeun ka ihyaul Ka'bah. Ihyaul Ka'bah nu aslina munggah haji. Mudah-mudahan orang kabehan bisa marunggah haji unggal tahun atau 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali pokoknya orang ke Mekah amin ya robbal ihyaul Ka'bah kuarieu ranting-ranting Ka'bah kepanjangan daripada Ka'bah masjid eta menuju Ka'bah. Di berbagai negara 5 benua masjid menuju Baitullah musola menuju Baitullah nggak hirup Baitullah teh bisa urang ka Baitullah cacak-cacak dek munggah haji unggal tahun aturan negara teu bisa paling ge urang bisa umroh aya nu ngasupkeun ihyaul Ka'bah teh umroh padahal cek Imam Zakaria Al-Ansor teh haji ngan deres keneh
bisa ngarameken melalui umroh teu bisa. Iya masjid ramekan menuju Baitullah itu masjid. Masjid teh dikompas ku urang lempeng ka Baitullah di unggal negara. Jadi ayeuna urang deukeun masjid cenah urang bangunan mah kumaha bae engke jerona kara kompas teu bagus teu etis. Ngalirukeun jelema Lempengkeun ti mimiti ngabangunna. da kumaha bae lempengkeun ka Baitullah. Eta ieu masjid ranting Baitullah. Nu mantak di masjid teh haram nyaritakeun dunia. Haram lamun urang nyaritakeun dunia nu patalina jeung masjid laknat Allah jahanam. Jelema anu ngomong-ngomong dunia di masjid geus cilaka. Teu meunang. Haram ka neraka jelema, haram ka surga lamun jelema nyaritakeun dunia di masjid. Teu beunang sebab masjid mah julukanana Baitul Al-masajid buyutullah. Al-masjidu baitun min buyutillah. Masjid bait Allah. Geus jelema hayang ziarah ka Allah, hayang silaturahmi ka Allah, Ka masjid. Ka masjid geus we. Waduh urang hayang kapanggih jeung Allah, ka masjid. Hees di masjid, beuh jelema keur hees di imah Allah. Allah bendueun goblok sia. Di imah aing molor sia, goblok sia. Ya, merentakeun jin nirjan. Balangkeun ka kuburan. Balang. Jelema nu hees di masjid teh baheula sok dibalangkeun ka kuburan. Iya Allah bendueun. Ngomong dunia di masjid Allah bendu. Molor di masjid Allah bendu. Kumaha cenah kiai lamun lain di masjid di majelis taklim keur ngaji Leuwih bendu. Sakitu keur ngaji nya mah bisa hees pohara tah jelema teh. Pohara tah geus nyayomkeun guru tah mah kos kitu mah teh. Sarua jeung guru, ieu mah atuh guru-guru kula-kula. Guru mah los ngocok praktek kula mah hees be nya hampura. Teu bisa hampura ku aing sia tampiling sia ku aing. Iya. Teu meunang sambarangan di masjid sebab masjid mah baitun min buyutil imah Allah. Anu junub teu meunang ka imah Allah, anu haid teu meunang ka imah Allah, anu deuk caritakeun dunia teu meunang ka imah Allah. Aya larangan-larangan di imah Allah mah teu meunang sambarangan. Di imah Allah haram sebab masjid wudi'a lis-shalah diparantikeun jang salat. Atuh cacak-cacak di masjid teu meunang nyaritakeun dunya atuh komo di Baitullah aslina. Atuh komo di Baitullah aslina di ditu. Urang di dieu bae jauh ka Baitullah menuju Baitullah aya mimbaran haram nyaritakeun dunya atuh komo di Baitullah Mekah. Mantap jelema norekat kemudian nyana di Mekah menta-menta batal norekatna. Gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana dieusian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anakan. Ngan ari Qabil mah, Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi. Cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah. Qabil ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua lalaki awewe lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah
sajodo kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah tah si Iklimah kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijata lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka bapan aing nasib aing kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang anu geulis gitu berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis bakal ngangguan asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan engke nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jungke ka dituna anak incu Qabil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tah Bil cak jurig ye pugu cak jalan teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa kan itu kamari kan demo ke Jakarta demo pugu ye ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajian ku kumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ye kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajeun ku kumaha ge kadengen ku Habil cak Habil teh Qabil ulah kitu aing mah jaan dek kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus baing we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen ku kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti abah ieu mah memang abah bangka warah ya mulai tah eta lamun sok ngerekan abah teh eta mimitina tah tidinya tah
di Cikubaya duaan dan sok nyarekan abah teh. Iya. Masya Allah. Mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian ku kumaha kula mah embung kajian ku kumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah tah saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kuku mah kudu selesaikeun masalahnya selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang engke banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tah eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini cenah moal kajian kuku tetep bae teu hayang aing mah aja geus kieu kumaha kajian kuku mah ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumadeus maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kanjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieunna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari tak kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang nanti dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima beak engke garing dihakan seuneu dilentam seuneu lamun nu ieu anu diterima nu kono Habil nu embe beak bosna kitu bae oke cek nyana jadi geus iya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjorena nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena korma anu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukul-bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu
puang gedena jeung puang bagusna di pandian kunyana ieu ujang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagus bae sia cek urang Cikupa tah eta kos kitu kayana teden bek tekebel langsung turun seuneu tet nyong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana hah nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas ulah loba omong cak Qabil teh abah guari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun geura ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah tah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieu lah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan pan aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jah heueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jah heueuh atuh komo aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad wahai Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge eta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeus nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'un
patukubbila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulan aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu ki atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teu ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah boluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatulak bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula memual ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka tah ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh bae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males kaeta dumatak al-qatil wa maqtul pindah
Habil mah maksud ngabunuh kulantaran maksud ngabunuh dengan bahasa anul lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani muncak ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarana nasehatan doang sia ngomong ke situ balangan nasehatan sakadarana wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseuna mah cak iblis teh atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara ge urang doang. Ngomong we nya di jero hate jeung iblis. Ya, kadeulekeun ya. Deulekeun ya. Cet bae iblis teh keluar nu hiji. Tek. Gareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna. Hai. Oh, tak kitu ngabunuh mah tah. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jahe babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah ngabunuh aing geus disaha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret gitu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'uz zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatlahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ka handap baheula kalantaran teu percaya ka adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararuh tinggalnya na doang duaan ditangkep ku nyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan
mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk menta tulung ka mana ngan sakit kituna jelema dibabawa ku nyana dipapanggul ku nyana ku dedeh jeung nyaah dedeh jeung nyaah dipanggul tok ka masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran dedeh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cek sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kukumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fab'asallahu ghuraba wallahu a'lam